Karitama seorang manusia andui tahuaya tentua hidup sangsara hayang lumha ku jalan mujalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamirsa sadayana, sonten ieu aki tiasa nepangan deui pamirsa para mancawar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Aduh pamirsa, alhamdulillah saparantosna teu damangnya aki teh berkat pidoa ti sadayana, dedel doa ti sadayana mancomania. Alhamdulillah tos rada sakinten tos tiasa ngadongeng deui sanaos panginten teu tiasa derderan sadinten 2-3 kalinya. Tapi urang keureuh we lalaunannya da aki oge sono lami tenepangan ka pamirsa sadayana. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi sadayana mah para mancawar di mana bae ayana dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina. Jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana, satajan aki neraskeun hanca lalampahana Mang Kosim dina lalakon Endog Wada lan wayana ninca ka bagian 27. Ieu dongeng rekaan aki nyalira mugi we katampi kalian kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate oge aya sasiereun sabeunjeureuna anu tiasa dicanak kangge hikmah pientengan urang sadaya. Satajan aki neraskeun hanca mangga pamirsa anu teu can subscribe di subscribe heula nya, ulah hilap like, komen sareng share-na. Urang keureuh dongengna pamirsa mangga par sama kabuyutanana. Sor es goyobot pamirsa sareng bandros mangga kaparayun sadayana prung Petingna wanci sareureuk kolot Mang Kosim geus aya di saungna. Manehna meneko sila bari ngarapal kenjang jawokan pangangkir Dewi Makarawati. Sasajen ngabarak pinuh sanyiru parupuyan marong ngelunkeun hasyeup bau menyan. Mang Kosim ngahaja ngangkir Dewi Makarawati lain dina waktuna. Sabab kewajiban nyuguh mah biasana ge malam Jumaah. Pas dina malam Jumaah kliwona nya kakarak Dewi Makarawati teh datang pikeun nemonan Mang Kosim, pikeun sosonoan sare sagebrug kawas salaki jeung pamajikan. Tapi harita mah peuting Sabtu. Mang Kosim ngahaja hayang panggih jeung Dewi Makarawati. Maksudna pikeun nanyakeun naon sabenerna anu geus kajadian kana ingon-ingonna anu pararaeh sarta kunaon jang Suma jeung pamajikanana geuningan masih hirup.
terjadi korban endog wadal. Samemeh wanci tengah peting, anjing kadenge babaung meni melewung patemalan di sisi lemur. Koreak ngelak dina luhur tangka jengjing sisi walungan. Seur gelebug. Angin ngegelebug menitarik. Rieg ngadadak saung Mang Kosim ngerieg kawas dioyageun kulini badag. Ngadadak pledug di hareupeun Mang Kosim. Aya haseup bodas anu mubeng muih cilegedeg. Eta haseup teh ngajirim jadi saurang awewe geulis. Make papakean hejo panjang anu ipis. Bukna anu biasana mangharumbai panjang kiwari mah digelungkeun rapih sarta dihias ku hiji mahkuta anu ditaretes ku inten berlian. Di tengah-tengah mahkuta pas dina luhureun tarangna pisan dihias ku batu merah dalima anu katempo herang guguri lapan. Dewi Makarawati katempo pinuh ku wibawa. Datang teu kawas biasana anu popolosan. Bukna dirumbaikeun sarta tedang dan cara harita. Perhiasan anu hurung herang dipake lengkap. Giwang cincin gelang sarta kalung emas susun 3 anu dihias ku batu-batu aneka warna. Gancang Mang Kosim cedoknya mah ka Dewi Makarawati. Tuipok nyarita. Sama batos kanyuk panjenengan Kanjeng Dewi. Ditarima ku kaula sembah sujud anjeun Kosim. Walon Dewi Makarawati. Paroman Dewi Makarawati katempon teu marah mai kawas biasana tapi sigana ngemuka amek anu ditahan ka Mang Kosim. Anjeun teu kudu nyarita Kosim. Kaula geus apal. Kunaon anjeun ngangkir kaula dina peuting ayeuna? Cek Dewi Makarawati miheulaan cumarita. Anjeun geus taledor Kosim. Anjeun teu setor nyawa jalma peuting jumaah kliwon kamari. Anjeun ukur setor nyawa hiji anjing kampung anu budugan. Mang Kosim katempo ruas kacida sirahna cengkat neuteup ka Dewi Makarawati. Bari beungeutna rada pias. Tapi samemeh Mang Kosim nyarita. Dewi Makarawati geus nyarita deui. Anjeun teu mastikeun lamun eta endog dicokot ku jalma atawa katabrak ku kendaraan anu ditumpakan ku jalma. Eta endog teh dipecahkeun ku anjing tuluy dihakan ku eta anjing Kosim. Anjeun bener-bener bodoh jeung taledor. Pantes Sanjang Suma masih hirup si horeng mah. Endogna dihakan ku anjing be. Cilaka kaya kieu mah yeuh. Mang Kosim ngabatin dina hatena. Ampun Kanjeng Dewi, hapunten pisan abdi teh. Abdi teu terang. Margi sawaktos abdi nunda nog de. Abdi teu ningal aya anjing eta nepi satos sejena. Hapunten abdi Kanjeng Dewi, hapunten. Cek Mang Kosim beri rada ngadeg-deg tuluy cedok nyembah deui. Kulantaran kataledoran anjeun eta Kosim, sakabeh ingon-ingon anjeun dicokot ku kaula. Pikeun ganti wadal nyawa manusia nu gagal disetorkeun ku anjeun. Sakali deui anjeun taledor kawas kitu. Nyawa anak anjeun atawa pamajikan anjeun anu bakal jadi gantina. Ngadenge kitu Mang Kosim ngadeg-deg. Bakat ku sieun jeung melang.
Manehna salempang pisan lamun anak jeung pamajikana tapi kadicokot ku Dewi Makarawati. Aduh, dadi hapunten Kanjeng Dewi, ampun abdi teh. Nyuhunkeun ampun. Moal deui abdi taledor sapertos kitu. Heg, pikeun danget ieu mah ku kaula dihampura. Kade, ulah tepi ka diulang deui Kosim. Sumuhun Kanjeng Dewi. Mung bae abdi teh ieu teh gaduh karerepet. Naon kasusahan jeun Kosim? Kieu Kanjeng Dewi. Sigana urang lembur teh curigaeun ka abdi teh. Ronda ayeuna mah langkung dihangkeutkeun pisan. Abdi teh janten susah gerak pisan margi unggal wengi teh aya ronda bae. Kajantenan ieu ge kumargi abdi teh gurung gusuh sieun kaparego ku ronda. Kanjeng Dewi ku anjeun oge apana nu ninga. Wengi kamari ronda marios ka dieu teh. Kumaha upami para ronda teh teras-terasan bae nalingakeun kana gerak-gerik abdi. Panginten abdi teh teu tiasa laluasa kangge milarian wada Kanjeng Dewi. Bener oge. Loba urang lembur anu curigain ka urang Kosim. Keun ulah salempang. Kaula bakal mere tugas pikeun anak buah kaula. Nyicentring kumincir kunti anu cicing di tangkal sawo. Sarta si dongga bau genderuwo anu ngageugeuh tangkal cangkring sisi walungan. Dewi Makarawati langsung sindakep bari meureukeun panonna batina ngahiap kana dua anak buahna pikeun hadir di saung Mang Kosim. Cungungung, anjing babaung deui mani meleu. Tuluy patembalan. Sorak koreak disada deui kiwari manglakna di luhureun suhunan saung. Seor gelebug. Angin motah deui kayaan jadi geuman pisan. Blig blig blig. Sora lenggah suku anu berat pisan kadenge ti bibir saung. Kadenge aya anu nyikikik di satukangeun saung. Kadenge kitu mah bulu punuk Mang Kosim maksa carengkat kabeh. Keur kitu pladug aya dua haseup bodas ngubeng di kenca katuhuna Mang Kosim. Aduh Mang Kosim bulu punukna beuki ngawid-wid kesang tis nyorolok maseuhan dada jeung beuheungna. Cilegedeg. Dua haseup bodas teh cilegedeg jadi dua cirim anu pikasieun. Nu aya di belah kencaeun Mang Kosim. Nangtung saurang awewe make daster bodas. Buukna panjang ngararewig, beungeutna pias kawas mayit. Kongkolak panonna hideung kawas tukang bagadang teureun-eureun ninga. Siga Kang Budi nya anu sok bagadang ngantosan dongeng aki. Si Raja Ngopi teh. Panonna buburilakan galak tina sela bibirna nolos sapasang sihung anu sarareukeut. Sedengkeun di katuhun Mang Kosim ngacegah hiji ciri makhluk jangkung badag sirahna sunul jujul kana lalangit saung. Sakitu saung Mang Kosim teh wangunanana kawas pila. Suhunana oge jangkung aya kana 4 meterna.
Eta makhluk jangkung badag teh teu make baju, teu make cawat-cawat acan. Sakujur awakna pinuh ku bulu hideung anu pararanjang. Beungeutna oge pinuh ku bulu. Panon moncorong hurung warnana beureum, irungna badag namru, bibirna berweh kanal kadeplik. Satarantul ku sihung anu bararadag. Kadua leungeunna badag ranggoas ku kuku anu paranjang sarta sarareuk. Mang Kosim tepi ka ngayak-yak. Bujurna kokompodan bakat kusieu. Manehna ukur ngareret ku juru panon sakedeung ka belah kenca katuhueunana, satuluyna mah teu wani deui ningali. Mang Kosim meuremkeun panonna sawaktu dua makhluk pikasieun eta sumujud sumembah ka Dewi Makarawati. Mang Kosim beuki ti paparaket peureumna. Kesang tiis nyorolok maseuhan sakujur badana sawaktu kadenge makhluk kunti anu harita emok di belah kencaeunana nyarita. Sorana ngirung teu pati kaharti tapi mata kukurai. Nyamahak nangahuyung panjenengan Gusti Hinuhu Tuan negeri Banyu Maluta. Makhluk genderuwo di belah katuhu oge nyarita sorana mah agem handaruan mata katorekan pikeun ceulina Mang Kosim. Maaf dia oge nyanggakeun samah pangabaso. Los kana baso dieu deh. Punten Gusti. Maksad deh nyanggakeun samah pangabaktos kaula nu. Kauyu Kanjeng Ratu. Aya pikir saeun naon seun? Dugi ka Gusti Ratu dadak-dadakan ngangkir kami dina danget ieu. Syukur aranjeun gancang dararatan. Ditarima sembah pangabakti aranjeun duaan ku kaula. Nyai centring kumincir oge anjeun dongga bau. Aya tugas ti kaula pikeun anjeun duaan. Ongang urang ngarek ngerengungas. Ngajeng atung gingan. Gempes ya. Wah, cikikan bae cendring. Tuh di mana nyaneh mah. Buahku ari sok ngikik teh. Tuh pantes deh lo bari nage. Harupun ratu. Ciri hilan suri bae. Ngomahang atung nganges dia. Nginginung nanguring wangonga. Gusti Ratu, sangemkeun bae naon tugas anu kedah dilaksanakeun ku kami duaan teh. Cek dongga babuk, teu madulian deui ka Nyi Centring kumincir anu harita nyerenge. Nemongkeun sihungna ka dongga bau. Dengekeun ku anjeun duaan. Jalma nu aya di gigireun anjeun eta ngaranna Kosim. Urang lembur sugih mukti. Abdi kaula anu satia. Tiap peuting Jumaah Kosim bakal datang ka ieu saung ngantirkeun sasajen pikeun kaula. Unggal malam Jumaah kliwon kami papanggih di ieu saung. Tisaprak peuting Jumaah kamari para ronda teh sok nunutur bae Kosim. Malah datang ka dieu sagala pikeun mariksa saung. Ieu saung teh jadi teu aman dina peuting Jumaah. Tah, tugas pikeun anjeun duaan.
Nyi Centring jeung anjeun dongga. Tiap malam Jumaah singsieunan warga lembur anu kaluar ti imah. Jieun peuting Jumaah di lembur sugih mukti jadi peuting anu geueuman. Kade, bari talingakeun para ronda di gardu ronda, ulah tepi kadatang ka dieu ngaganggu ka Kosim jeung kaula. Jaga jajalaneun anu nuju ka arah dieu. Ulah tepi ka aya jalma anu wani-wani ngulampreng ka belah dieu. Anjeun waan ngarti? Cek Dewi Makarawati nerangkeun panjang lebar tugas pikeun Nyi Centring kumincir jeung Dongga Bawu. Ampun hartos Gusti Ratu. Punama kami teh kedah ngingsieunan sing saha bae jalma anu kaluar di mana. Dina wanci peuting Jumaah. Pamiaya jalmi ada nabi ronda anu bade ngulambreng ka bali dieu panginten kedah di halangan. Kitu panginten kaula nu. Ngawadunya ngam nyeri, ngai nanehna ngalah ngangak-ngak ngai. Ngasangeun neromo sia. Oh, bieu mah kalupasan Centring. Monggo sia. Urang teh boga tugas anyar ya ayeuna mah. Urang kudu bener-bener ngajalankeun anak. Ngingsieunan nganu samah geus nyiasa. Ngawa-ngawean samomoe. Ngongga ngenang we aduh. Ngan sakitu bae tugas ti kaula dongga. Oge Centring. Sok ayeuna mah kaitu. Geura init satalaksanakeun tugas ti kaula. Sumohon Gusti Ratu. Mangga kami siap kangge ngalaksanakeun tugas. Kami amit bungkur. Dongga Bawu jeung Nyi Centring kumincir cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Tuluy ngagibeugeun awakna. Pes. Jirim saduana rubah deui jadi haseup bodas satuluyna mumbul kaluhur norobos kana suhunan saung. Sora anjing babau ngadadak disada deui. Angin ngegelebug sora seuri kadenge nyikikik tarik ti pipir saung dibarengan sora nu blag-blig lengkah suku anu kacida beratna. Sora angin teh lalaunan ngajauhan kitu oge sora nu seuri kawas anu kabawa ku angin satuluyna ngiles teu kadenge deui nanaon. Mang Kosim kakarakuani ngabentakeun panonna. Culang cileung ka kenca jeung ka katuhu. Sanggeusna yakin dua makhluk anu bieu teh geus areuweuh manehna kakara. Wani neuteub deui ka Dewi Makarawati. Kaula geus nugaskeun si Dongga Bauk jeung Nyi Centring kumincir pikeun ngajaga anjeun. Lamun rek ka ieu saung, anjeun ulah salempang Kosim, cek Dewi Makarawati. Naha moal nanaon ka abdina Kanjeng Dewi? Moal. Malah manehna bakal nalingakeun jalma anu sakirana boga niat rek nguntit atawa rek nunutur ka anjeun Sim. Ulah sieun, ulah salempang. Sanajan maranehna lain ti bangsa makhluk cai. Tapi maranehna teh satya satuhu ka kaula. Sumohon upami kitu mah abdi reug Kanjeng Dewi.
Tapi anjeun oge kudu tetep hati-hati, tetep waspada Kosim. Asa mohon diastukeun pisan Kanjeng Dewi. Geus kaula rek mulang ayeuna mah. Urang papanggih deui dina malam Jumaah Kliwon. Peledug. Jirim Dewi Makarawati rubah jadi haseup terus muih kaluhur nembus kana suhunan saung. Sora anjing nganter initna Dewi Makarawati malewung tarik babaung. Dibarengan ku sora koreak sarta angin anu ngaguru. Sora angin ngelaunan tuluy ngiles sawaktu ngadeukeutan kawalungan. Sora anjing jeung koreak oge eureun saharita. Mang Kosim ngarahu tuluy narik napas panjang. Bekiri weuh we ieu teh ya gara-gara carurigaeun gara-gara maut nasi kemed ieu teh sigana mah. Dah. Aing kudu leuwih hati-hati ya, utamana ka Pak RT jeung Jang Suma. Sarta si Barkah meureun. Kawasna maranehna ieu nu curiga pisan ka aing teh. Isukan mah aing rek ngadatangan Jang Suma. Nah manehna apal atawa henteu kana endog anu disimpen di hareupeun imahna nya. Kege katempo jeung kapanggih. Nah manehna apal atawa henteuna sarta curiga atawa henteu ka aing. Mang Kosim nguniang hudang tuluy ngalengkah kaluar ti saung. Sanggeus ngoncikeun deui pantos saung Mang Kosim leumpang gagancangan pikeun mulang nuju ka imahna. Dina kayan kitu ngadadak aya nu ngolebat ti arah hareupeun Mang Kosim, kolebat jeleg atuh Mang Kosim ngarenjag reuwas. Manehna mundur tepi kana dua lengkahna. Saeta Mang Kosim molotot nyidik-nyidik anu datang. Si horeng nu nyegatan kana jajalaneuna teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sarta leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei deh. Iya. Juragan Kosim ieu. Ieu mah Ibi ieu. Kakarak ngidar deui da lawas ti lawas aya 3 mingguna mah. Pere Ibi teh teu icalan da itu ngagugulung si Aki we anu nuju teu damang. Ieu lambungna saurna saur dokter matos kronis. Kamari mah kawas anu kena ku serangan jantung da napas nage mani ponok cenghap-cenghapan sareng aduh glajer nyeri pisan saurna. Barang di parios teh tos luka saurna. Lambungna teh karunya puguh. Ieu ge masih nyerieun ieu. Ngan da tos sono pangintennya ka urang sadaya janten atuh da upami teu ngadongeng-dongeng panginten ibina oge. Moal ngabul ieu. Dapurna deh tah mending ge diborong da ieu wayah kieu geuning sararepi panggih jeung Juragan Kosim hungkul tah diborong ieu tah augna can aya nu meuli tah ieu oge weuteuh keneh ieu kukurau alias urap jagongna sok atuh Juragan diborong kaynya da loba duit Juragan mah atawa sok ku pamiarsa ieu bade sabaraha pincuk ewang deh poha pamiarsa. Si orang bisa ruitinya karunya dah. Satya ka Aki dah. Ngagugulung Aki we bisa ruiti. Karunyaeun lami dirawatnya duh. Pamirsa sadayana alhamdulillah Aki tiasa ngadeuyeuk ngadongeng deui nya sanaos panginten teu tiasa derderan sapertos kamari. Masih rada eungap janten masih rada nyelekit tapi sanaos kitu da Aki teh kesel deh ari ngagoler we. Ku kituna pamirsa nyuhunkeun pidoana supados sakinan teu karugrag deui sehat salawasna supados tiasa teras ngadongeng. Sakitu heula nu kapihatur pangintennya dongeng sonten ieu akina amit mungkur heula mugi sadayana oge dipaparenan kesehatan waluya
rahayu sadayana barokah. Amin. Sakitu nu kapihatur akina panginten amit mungkur heula pamiarsa sadayana salam baktos ka sadayana. Waluya dongeng Sunda, waluya kisunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.